Tuh, Naon? ngobrol, ngobrol deh. Ngobrol naon? Jadi kieu ya. Dikela. Kita naon mau emas nih loba. Biasa. Jadi kieu orang teh ngijemlah 100.000 keur beli kuota. Keur naon? Eta acan ngupload konten kita diupload wae da kuota. Tapi geus gajian can? Acan bro gajian monet di acan. Ayo ngiman konten aja digaji mah tuh. Sugan we tuh misalna monet mah lumayan. Kan itu kuota orang teh keur ngupload. Padahal mah jual we HP-na terus belikeun kuota. Atau kita mau bisa ngupload na Facebook, mau bisa. Ya terus atuh kudu kumaha? Pinjem duit 100. Eueuh, urang oge kumaha? 100. Angge anggeun maneh mah geus monet moal mere ka urang. Ya pasti mere atuh minjem duit 100 ke geus monet kurang dibayar. Sugan heueuh we, emang iraha monet mah? Apa ada konten kita FYP. Kumaha poe hayu geus nginan konten kuota ge ya. Iraha FYP-na atuh. Teuing tuh aduh kayak ngaliweur euy. Eta uploadan teh loba coba bergiga-giga. Rugi atuh eta mah kitu mah. Ya tidak ada perjuangan yang sia-sia kawan. Duitna gitu teboga 100 keur ngupload. Keur beas urang ke dahar kumaha nempo konten nya. Konten Tuh boga duit 100.000 kan keur beas urang teh keur dahar. We nempuan konten sabari tengah hasilkeun duit ayo we. Ali dahar mah teu kudu, nu penting mah ngupload konten na Facebook. Terus bakal gajian moal. Ya insya Allah tidak ada perjuangan yang sia-sia. Oh berarti upload baheula nya duit engke mun hayang dahar kumaha. Ya mun hayang daharnya karek nganjuk ngutang. Oh engke we nya mun gajian na Facebook kakarep bayar. Ngenting iraha monetna. Bener tuh, orang terakhirnya. Kurang faktir tenang. Jir manggihan emas guys. Dijual kayu sabaraha? Jir, duit cahaya. Lumayan. Ek neraktir si Adet ngembang boga duit. Det, keur naon? Kesare tundu tuh naon itu? Daripada tundu uang jajan yuk. Ku urang lah tenang ditraktir urang loba duit yuk. Di mana? Nya jajan tak katanya ai. Ayo. Ngembang loba duit. Ayo tuh. Yuk. Urang ngembang loba duit ya. Loba kira deui urang menraktir maneh. Bener tuh, orang terakhirnya. Ku urang faktir tenang. Urang bayar. Milih naon? Sok we milih bebas erek naon terserah. Bener ini orang jajan ya? Nah, sok karek jajan bebas sapuasna. Bener itu dibayaran? Heeh. Bener itu dibayaran mah? Cir. Duitna ieu. Tit, Urang mules. Tit, kelanya urang mules euy. nah hamules mana mau ongkos mayaran cenah bagung. Ongkos mayaran baru orang mau itu balik nih. Galancut untuk neraktir. Goblok. Warah.